Ieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana sampurasun. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kumaha Akang Ete sadayana daramang. Mudah-mudahan Akang Ete sadayana daramang aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seueur rezekina dilancarkeun sagala rupi usahana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah dinten ieu AA bade launching produk makanan terbaru AA yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Pasti kalian semuanya sudah nggak sabar produk makanan apa kira-kira yang bakalan AA launching. Ini mah pasti kalian tunggu-tunggu pisan danya. Banyak banget request di kalian sadayana. AA ngadamel ieu, ngadamel itu, icalan ieu, icalan itu, cenah gitunya. Nembe ayeuna AA memberanikan diri setelah eksperimen beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa menit, beberapa detik, beberapa hari. Tah ayeuna mah tong lami-laminya saderek sadayana urang berdoa sasarengan, berdoa di kawitan. Berdoa selesai. Aduh. Di dia tos aya sambal istimewa. Upami aya nu bade kue. Upami bade aya nu request, alah mun hesenya request oge. Upami aya nu bade request sambelna, AA icalan sambelna. Tah engkenya kuah pikirkeun heula. Tadi dia aya 2 macam ikan asin, tadi dia aya brokolinya sayurana. Sapertos biasa aya kurupuk rorombeheun. Kurupuk rorombeheun teh benten sareng kurupuk dorok-dok. Upami kurupuk rorombeheun mah kieu. Tah teksturna upami dorok-dok mah kieu. Dorok-dok itu kerupuk kulit. Tah ayeuna mah urang diloncingkeun heula produk anu bade diical ku AA. Sok saderek sadayana follow heula @nitip.dong.aa alias nitip.dong.aa. Tah dihandap ieu nya follow heula. Kenapa harus kalian follow? Soalnya open PO-nya ada di Instagram ini @nitip.dong.aa ya. nitip.dong.aa. Tah iya menu nanya jengkol balado teri tuh. Iya mah tos we nya sakitu heula nya bilih teu seep. Alah ieu lebar euy kana ieu tuh nya. Jengkolna ditata heula. Enak pisan ieu mah. Tuh jengkolna arageungnya tuhnya ieu teh jengkolna jengkol Jepara pasti enak pisan. Nu pertama dicobian jengkolna bismillahirrahmanirrahim. Saladasna jengkolna teh tos aya terian tuh. Terinya bararadag. Duh enak banget. Sama nasi panas nih enak banget ya. Jengkol. Tah ieu nasinya nasi jagung. Tuhnya dikeukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pedok pisan nih mah. Karena sambalkeun. Tuh. Cobiannya ieu ikan asin kadeukeun. Terus ieu jengkolna tinggal arageung pisan. Tuh. Kana nasikeun kieu tuh nya. Gusti Nu Agung pedok pisan. Jengkolna teh baradag ieu mah nya. Resep rahasia ti AA Kabayan. Dijamin ieu mah jengkolna teu bau. Ikan asin.
Aduh. Jengkol nanti cakial pisan. Tinggal tuh. Brokoli. Boh. Kan asin deui. Jengkol na kabayan. Iya mah. Gusti. Oh, enak pisan. Duh. Ya mah jengkolnya dijamin dak teu bau sok. Di order. Tuh baradag jengkolna. Kacidarosna. Aduh. Duh ya. Kedapnya kabuhulan yang heula. Aduh. Enak pisan ieu mah pamiarsanya, pedok pisan tuh. Di dia aya ikan teri nanya. Resep rahasia kabayan wajib dicoba, wajib diorder. Jangan lupa diorder di @nitipdongaa. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nanti berbentuk frozen. Tuh. Sanes frozen film. Alhamdulillah, Allah punten Gusti. Banyak. Oh, jengkol. Pedok pisan. Nanti tersedia di kemasan 250 gram, 500 gram, sama 1 kilo. Ya. Jadi kalian langsung follow aja @nitipdongaa. Nanti open PO-nya di sana. Dan ini sudah lulus uji coba 6 hari. Masih enak loh. Ini udah 6 hari di dalam kulkas tapi bukan di freezer. Jadi udah diuji, ini masih enak banget. Aduh. Jengkolnya nggak bakalan kalian temuin di mana-mana. Ini jengkolnya gede-gede banget dan enak banget. Lihat ya, bumbunya itu semedok ini. Aduh. Aduh. Naon entertainnya baru dak teh pasean naon atuh ah.
Tuh. Brokolina cocokeun kana sambal. Duh. Canak deunya jengkolna lebar. Tuh segede ini jengkolnya. Kesiniin. Tuh. Seenak itu pemirsa. Ini mah endul pisan. Nih satu pan begini ada 250 gram alias 1/4 kilo. Masih bisa kalian makan pagi, siang, sore sih kalau sendiri. Jadi tinggal dipanasin aja di wajan. Duh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah Gusti. Aduh enak pisan. Ini brokolinya enak banget. Jadi bagi kalian yang ngiler sama jengkol balado teri AA Kabayan, kalian bisa langsung PO di @nitipdongAA. Nanti kita akan buka PO 2 varian jengkol. Yang satu adalah jengkol balado teri, yang satunya lagi adalah jengkol sambal ijo teri. Nah, kalian bisa pilih mau jengkol balado teri atau mau jengkol sambal ijo teri. Jadi kalian langsung aja follow @nitipdongAA. Dugi dia heula video dinten ayeuna, hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton AA ti awal dugikeun akhir. Hatur nuhun oge kasadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Tong hilap di order ya Allah, supados tiasa ngadamel video jengkolnya. Hatur nuhun.